masa pandemi Saudara, sistem COVID-19. pembelajaran secara daring terpaksa masih harus dilakukan. Metode pembelajaran jarak jauh nantinya bisa diterapkan permanen seusai pandemi COVID-19. Bu, ibu kunaon? Ibu teu kunaon pi. PR kamu anjing teh disiapkeun. Atas bu. Ari acuk teh disiapkeun. Nah jempling. Itu bu, Itu naon pi. acuk teh suek telas kamari. Mana ibu ninggal? Cendak ka dia gerak. Kedapnya. Mana piano suek teh? Iya bu. Pi, mending ge geura bobojuk. Kan anjing sekolah lin. Tapi harang sama ibunya. Mang Edi, Mang Edi, kemana nih Mang Edi? Andi, nah di sekolah teh sasaha Astagfirullah, nah hati di bejaan. di bajaan naon di Kan ini grup WA geus dibebarakeun. grup. Heeh, grup teu asupnya. Ya, Grup WA. Naon sih ngerti? Kudu kapa guru. Assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Pi aku naon atas uih deui geuning. Duka bu udah di sekolah ge teh aya sasaha. Tadi pas pernah kuliah sareng Andi ge buka tengah atas naon anu dicaroskeun ge. Naon cenah saur si Andi? Buka ada senama tadi teh tos 200-an sadayana di grup WA. Bu, ai grup WA teh naon? Tapi mah teu ngartos. Grup WA teh nyaeta nyaduk atuh pi ibu ge tengah tos. Pokona nusuk aya dina HP kelas kitu geuning. Ari urang ngadu HP tuh bu. Oke, insyaallah jaganya pi. Mending ge geura mam lajug. Ku ibu teh disiapkeun. Iya tingali orang mau boga HP anyar tuh alus. orang ngomong orang mah keluaran anyar. Orang mah nu penting anyar. Dia boga teh HP, pan pokoknya teu boga. Kan si dia mah jelema miskin ya. Miskin. Mane boga teh HP, hirup itu jangan. Jadi gara namanya HP, Bu, ya teh siga batur. Dihina. Bangga.
Share obat. Ye, nih, hirup teh lir ibarat lengkah, sing ati-ati jeung tarapti. Ari nincak teh ulangan saukur lengkah, bisi manggih beling nu pastina bakal nyugak. Ari panggoda dunia mah tong dijadikeun alasan pikeun jalan anu salah. Lantaran bala, tungtungna mah cilaka. Ari kamajuan dunia kudu dibarengan ku akal, ngotekar, jeung jalan anu basajan. Insya Allah, lengkah anu merenah, kahirupan oge barokah. Pada nareangan, harti pada nyarungsi, sabab duanana guna. Harti bisa mere bukti, harta pon kitu deui bisa ngabul nu dimaksud. Ngedunan sakahayang tapi harta gampang leuh. Munggu harti manfaat akhirat. Untung pisan Yuswa kuring masih keneh ngora. Dibabuk ku daya tarik ilmu sareng pikiran gede. Pikeun ngajantenkeun kuring sukma. Sareng mepohokeun kanyataan yen kuring jalma biasa.